Malah dendam kau Asep tuh kemarin disungsepkeun babi tendangan lebaran tendangan pasukan kan iya ya badak kamari. Wah emang cocok yang nyewa Asep wah orang boga dendam ka hiji jelema bantuan nenggelan ya gas. Kemana si Asep tanya ongkorek gawe itu tapi wae kumaha butuh duit itu cenah lah dijanjian wae kieu can datang wae ampun caduk ke kamana caduk mana geuningan aya urang bantu tadi ngadadaguan di saung di handap urang teh pan janjina tungguan di luhur di dieu tah sawahna teh nu ieu ya mana teh sawahna teh nu ieu ya ieu heeh daek ka mana ngagaweana istirahat ya ngagaweana urang bebas lah isukan mun bisa mah sukan wae heeh hayu gas pokona mah ieu jeung nu kahandapna ka ditu nya ada ulah nu eta mah nu batur ieu bae nu ieu ulah nu batur sama wah aing mana boga masalah naon atuh itu tuh ke kamari urang disungsepkeun di ditu tuh lah hayu jeung urang siksa tumbang deui jangan jelema ayo hayu lah aing mah Jang keur naon Jang Terus elmu mang. ayo Jang urang ngagelutan jelema Jang di ditu tuh Asep tuh nu kamari ka urang nyungsepkeun tuh Hayu gas. kada mah geus siap ena mah tinggalan nu Asep babi ya paculan teh da lega hanes disanggupan tah di dieu ya sawahna teh ya tuh geuning jelmana tuh mana tuh mana jelmana oh itu wah itu masa tepakeun atuh terang belum kita barudak anjing cai geus ngocor aya nama ya aduh eta kunyuk malah ngeluarkeun jurus ku aing balas yo Asep jurus go ngeri kieu awas deuleu ke Asep kurang sia anjay